Bismillahirrahmanirrahim. Mukhalafah lil hawadith, kade setan bilih tajelis, sabab ngagodana manis, ngarobah tekadna luis. Opat sifat geus kawentar, beda Allah jeung nu anyar, kade tekad ulah sasar, moal nempat cara manyar. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul alim. Surah Asy-Syura ayat 11. Sing idrok Allah bedakeun, taya bahan me pendekeun, nafsu jeung pikir ulahkeun, ngaran-ngarannya rupakeun. Gusti Allah anu nguping, sanes ku cepil nu rebing, waspadana taya tanding, sanes soca bangsa kuring. Anu beunghar ngan sahiji, zatna estu maha suci, teu butuh tempatnya mahi qiyamuhu binafsihi. Teu aya nu ngajadikeun, henteu karep kanu nyieun, mun dijieun ngabutuhkeun, daur tasalsul henteu meureun. Tasalsulan teh maksudna saperti rante nyantelna, karep bae kadituna, gotong royong ngajadina. Atawa ngubeng nguriling, darmuternya bari ngabring, mun kitu tekad teh gering, ka Allah matak teu eling. Mangkade tekad kaliru, Allah teu saperti nyiru, rejeng makhluk moasaru, kade saperti silaru. Wallahu ghaniyun 'anil 'alamin. Surah Ali Imran ayat 87. Allah teh beunghar enyaan, teu nempat dina zat lian, tarjamahna kalimahan, taya di alam damelan. Kitu teh pasti enyaan, sabab zat nu taya bahan, taya jirim jung kiringan, atawa bangsa les-lesan. Eta sifat kalimana, tah kitu pedaranana, ayeuna nu kagenepna wahdaniyat kasebatna. Artina zat nu nunggelang, teu aya rencang saurang, dina sifatna nyong colang, teu saperti cara urang. Teu ngarangkep kawasana, rubung-rubung upamana, mustahil kabina-bina, estu nyelira damelna. Lamun aya nu nyarengan, lain ge ka pangeranan, cek akal nu ngahartian, mustahil nata takeran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surah Al-Ikhlas tiwit ayat hiji dugi ka akhir. Muhammad
kudu ngajarkeun Allah geura tauhidkeun umat ulah dibaturkeun zat sifat af'al hijikeun sagala kawasa pisan tegarwaan teputraan taya hiji-hiji acan anu bisa ngabangsaan tekagungan ibu rama hei Islam cekel agama kadedek sakama-kama tekad kayang maha sukma sifat katujuh berkuasa qudrat hartina kawasa mun Allah henteu kawasa bukti damelan santosa bumi langit luyuh layah padamelan Gusti Allah mun kawasa dipersalah tekad pinasti dolalah kade tekad ati-ati sabab padamelan Gusti moal apes Allah Gusti terus tekadkeun sing surti wa huwa ala kulli syai'in qadir. Surah Al-Isra ayat 80. Terima kasih sudah melihat video ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, share, and comment. Dan tidak lupa subscribe dan juga bunyikan lonceng.